Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Muhammad Alfadlan ti kelas IPA 2. Abdi bade ngadamel tugas video bahasa Sunda tentang biografi. Coko anu dicandak tina tugas video biografi ieu nyaeta Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka teh pitueun asli Surakarta, dilairkeun tanggal 1 Oktober tahun 1887. Janten ayeuna yuswana 30 genep tahun. Gibran Rakabuming Raka nyaeta putra cikal Presiden Indonesia Joko Widodo jeung Ibu Negara Iriana Jokowi. Gibran ngabogaan dua duduluran nyaeta Kahiyang Ayu jeung Kaesang Pangarep. Salakina Elvi Ananda gaduh dua anak nyaeta John Edles Narendra sareng Lalembah Mana. Ti leutik Gibran Rakabuming Raka cicing di Solo. Sanajan kitu dina mangsa SMP manehna pindah ka Singapura sarta nuluykeun sakola di tingkat senior high school di Orchid Park Secondary School, Singapura tahun 2007. Gibran Rakabuming Raka lulus di Management Development Institute of Singapore. Satuluyna manehna nuluykeun kuliah di program Insert di Universitas Teknologi Sydney Insert Sydney Australia nepi ka lulus tahun 2010. Sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.